Ieu tinggal sabaraha poe deui ka lebaran ieu teh. Hai kemenangan. Betul. Karasa teu maneh puasa? Tahu cepat saya nanti. Asli. Nya waktu. Teka rasanya Heeh. da sare atuh rek. Nah, Oh, kadinya wae. Dia. Kadinya Tapi wae. bener mang urang mah non karena sarenya maksudnya urang sare jam 8, salah udang jam 4 gitu. Udang jam 5 kadang. Teka rasa tah sakalina dibere kegiatan ti isuk-isuk full aing nepi ka sore berkegiatan batal. Tapi emang berkegiatan emang ada hese. Anjing selemah-lemahnya iman anjing. Kegiatan teh emang bener. Hampura ieu mah hampura. Naon berkegiatan hese? Capek maksudnya teh. Syuting aing teu kuat mah euy. Kamari karawang aing ampi-ampian tah untung kuat euy. Karawang keur mah Panas, panas. Karawang. Karawang. Urang mah di Karawangnya harita mandi. Buk teh basil keneh mah. Kandu keneh basil kesang anjing. Nya tapi bener. Karawang Bekasi nya. Iya. Kan eta atuh sajak Hairil oge Naon? antara Karawang dan Bekasi. Wes. Panas menterang. Emang teh puisina ngomongkeun soal panas ada Lain. Aing Hairil Anwar. Ngomongkeun kemarin ieu lamun Karawang Bekasi mah naon Perjuangan. Urang teh baheula sok pahili si Karawang Bekasi jeung Aku Adalah Binatang Jalan. Amun anu Karawang Bekasi nya kalau urang searching heula ieu. Aku betang jalan mah khayeuan wae. Nya sarua. Ah ya kayak Bekasi. Aya antara Karawang Bekasi Hairil. Mun denles naon sih? Nanya Panarukan. Tapi kan saya teh nyian puisi anjing. bener hanya panarukan mah Jalan Raya Pos. Jalan Raya Pos. Panarukan. Tah aing kamari karek ieu nyun nonton konten nu ngabahas naha di Indonesia jalur pantai selatan pantai Butut. utara leuwih halus daripada pantai Bener, selatan. aing nonton eta, bener. Naon cenah? Ya karena lamun pantai utara mah eta jalurna dibangun ku Dendels teh jeung Dan jalur distribusi perahu eta. Selatan memang eueuh. Selatan eueuh. Matakna lolobana dipake ku nelayan-nelayan. Terus secara geografis. Pokoknya mah ya soal bangun membangun mah. Denles. Walanda juara. Walanda mah wani. Isola UPI. Walanda nya. Eta kan zaman Walanda nya Isola. Sok anjing nah bet bisa manehna menempatkan pila Isola teh meuni pas di dinya mah. Bener. Kan melongka ditu teh mang view Langsungnya. Bandung mah. Iya. Gunung-gunungna ka ciri. Melongka luhur eta burangrang Tangkuban. Nah, mana bisa yang pas Pinternya, gitu. Plafonnya mau Bener sebelahna bangunan kuat. Eta si nu Bosia can pernah hetak bangunan Belanda. Bener. Mun imamnya dibangun ku yang Belanda mah. Baru Baru kuat anjing. Plafon eta Patrick Kluivert. Kan keur nganggur. Tapi bener sih tembok Belandanya beda. Frank, ieu pangmeunarkeun plafon euy. Kuat. Aing adegan teh kan imam Belanda, bangunan Belanda. Kuastadana teh Bang Jo, ini aja digituin aja. Si itu nya, ini keras saya teh, ini dari Belanda, mulai anu kuat, saya teh sakit saya teh. Astadana so ieu teh, enggak biasa aja kalau tembok mah enggak kok sama aja. Astadana nyobaan si TB, tai sadar teh. Tapi teu bohong mah tapi ketekan kieu anjing. Kayasa cek aing ge kan aing nya matak aing mau gitaikeun nyun ani tembok aing ani Belanda mah. Tinggal di Cipaganti. Nya. Heeh nya. Daerah-daerah Cipaganti. Jalan-jalan Cipaganti memang. Heeh. Jalan Cipaganti cenah mah eta jalan nu karena itu teh perumahan-perumahan untuk bangsawan Belanda baheula gitu. Si jalan teh alus we sok. Aya jalan rusak di Cipaganti. Mata kan di Belanda sorangan ge nyian bangunan di atas air kan Nya bisa. jembatan di bawah air. Rotterdam teh. Heeh. Sok anjing urang mah ngadon kawara palid anjing banjir. Bener, di sisi imah teh nya di Belanda mah aman anu. Ieu teh. Mun heureuy mah baheula. Geus lah jajah deui lah. Heeh. Minimal palapon teh hancur. Ini dijajah ku Belanda. Aing Isola aya deui, nu ajar Isola ajar. Isola naon? Isola ku Belanda. Bener. Aya halus Belanda mah. Aing mun misalkan aya tukang orang Belanda. Pangnyieunkeun imah aing juga Isola. Heeh. Asli anjing. Estetik. Estetik. Komo di ruang rektor nama di Isola UPI teh di handap wae kan geus kacirinya view Bandung teh. Ayeuna sok mamang kamari urang ka UPI
buka puasa ngahaja Eh? ningali Bandung sore hari menjelang terbana matahari teh kieu Bandung teh kaciri keneh geus meredup. Aduh anjing sahdu eta. Ngerasain ya. Komo mun di ruang rektor di luhur mah. Di bangunan pangluhurna anjing. Acan pernah Geus lah juara Belanda mah. Ngan Piala Dunia nu can menang teh Belanda. Juara tanpa mahkotanya. juara tanpa mahkota. Euro unggul pernah juara Ya. tahun 88. Gol Van Basten, tinggi gear. Dia ti bola hari mananya. Soalnya atau starting 11 Itu anjing orang mah eta geus nyaho tuh baheula. si aing bola hari anjing. Nyaga orang sok nonton starting 11 aja bola hari. Nah, jadi ngomongin ka eta nya apa namanya? Belanda biar Karawang Bekasi. Eta. Karawang Bekasi gimana eta Karawang puisina? Bekasi iya. Khairil Anwar antara judulnya Karawang Bekasi. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi tak bisa berteriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Jadi membangkitkan gairah Anak muda. kemerdekaan gitu. Oh iya, Karawang kan Ini kan perumusan. kami yang terbaring. Mararamat berarti kan. Nya. Antara Karawang Bekasi tidak bisa berteriak merdeka lagi. Sok kemararana ya tuh. Nu maot mah nangis teu bener halus ya. Halus. Kan emang Karawang sejarah kemerdekaannya lumayan kan. Ngas dengklok. Rengas dengklok Ya. kan. Itu jadi basis kan antara Karawang Bekasi. Debat eta Hairil Anwar. Jeung Jeung Soekarno. Hairil Anwar. Esa. Lain. Hairil Anwar tiba-tiba debat. Aya Mas Marco. lain geng-geng eta teh anu Thierry Henry. toko proklamator aya Hatta kan eta terus Hatta tadi Rajasa. jadi teh aya Seperti Aya, Hatta, terus Soekarno, Sahrir, Sahrir, eta. Sultan Sahrir. kalau saya kan teu setuju debat Setuju naon? pokoknya tentang kemerdekaan lah tapi bisa salah pokoknya debat teh lah pokoknya mah Kudunan merdeka tanggal 1 Januari sakalian jeung tahun baruan. ada budget aman jadina Debat naon namanya? pokoknya mah aing nonton film Soekarno ga eta teh debat di meja saya tidak setuju Film Soekarno nu mana? Anu Aryo Bayu. Ayo Bayu Oh, Ayo atau Bayu nu Anjasmara. Soalnya tapi aya nu leuwih halus saya adalah Jokowi. anu sepeda Ben Joshua. Ben Joshua Jeung Ahok. Mun Ahok mah itu si Daniel Mananta. Eta teh lebaran itu keur deui coy. kemenangan Kemenangan kan biasanya lamun lebaran teh sok bebersih di mana. bener Pacan utara di lap, dilap ngadadak di lap, hordeng di bener non dicuci, di sese, paling sih pokoknya mah bararsi. Jeung beli naon cing? kembang Kembang. setiap malam khas eta bauna teh Heeh. Bau lebaran bener urang Bau lebaran bener aya mah kudu aya setiap malam sini aya sarua mah urang ge. Mun ngaliwat ka pasar gitu aya bau sedap malam teh anjing lebaran Ingat sedap teh. teh. Tapi da urang mah geus saprakti indung eueuh meureun euy. Nya saprakti di imah sorangan gitu. Jadi biasa we cukup jadi agak berjarak gitu dengan kami beker aya indung mah bebersih. Oh, hami. Tah urang aya bibi di imah. Jadi bibi jeung urang hungkul bebersih gitu. Nya asa teu meuli kembang gitu. Jadi banyak yang terlewat Ya. lah gitu. kayasa aing ge bayan teh gas Mana pos lebaran ayeuna di mana? di Bandung lah kan kemarin di Jakarta wanita Serius? oh nu aing teu bisa balik Bener, AJM. duit anjing eta sedih Zaman eta aing. AJM eta. Zaman TikTok AJM. ngandalkeun kan di mana meh balik we Oh bener. 100.000 aing bisa balik ani kan eta stepping aing sinetron teu bisa langsung menang duit katahan wah anjing cik aing teh ngalang Eta titik terendah kan? titik terendah eta euy Mana Anyun? Anyun di mana? Di Jakarta kan ini aing teh balik belangong ceng tangan travel. Eueuh duit. Ku aing teh cek aing teh da karunya anjing. aing minta ka babe kan Aya keneh. aing teu wani babe mah paling lancek bisa mie sebenarnya kan teu wani mun aing ngomong duit teh kan Pan maksud aing teh papeureun mah anu aya keneh keluarga atuh balik-balik gitu. Ya. Tapi rasa istilahna ki ku duit 150.000 malah. Jeung nah mana teh ngomong ka urang gitu. sebenarnya eta salah syuting oge syuting nepi ka takbiran kan travel geus eueuh Bener. mun mun saacan takbiran mah aing travel masih aman Pan mana keneh jadinya balik subuhnya. balik sanggeus lebaran pas lebaranna eta das jam 8 kan ayana wus teh
Jadi aing mah salaman jeung petugas bus aing. Sacan jeung kolot edan anjing. Sampai kejadian 2 kali kita jeung si Bang Jo bala Covid gitu tah. Syuting takbiran kan. Wah anjing macet kan Covid gitu teh. Nyun anjing jigane salaman jeung petugas SPBU bener anjing. Aing langsa 2 kali tah. Salaman jeung petugas SPBU tah. Aing jeung bus berarti tah. Tapi orang hayang sebenarnya ngalaman Lebaran di luar sebenarnya orang hayang. Tapi direct naon keluar dah gawean. Aing Pertanyaan aing teh, di mana di luar teh? Matak aing di mah we teh eta. Hayang ngasaan di luar. Karena orang pernah Gus Lebaran Idul Adha orang di luar. Tapi kan bedanya Idul Adha jeung Idul Fitri. Bener. Ya. Orang kan di luar teh. Aing masuk di luar udah ada mah sabaya tahun tah. Idul Adha teh orang ngerasakeun di orang harita pertama kali Idul Adha di luar takbiran orang sorangan gitu di hotel. Hotel lantai sabaraha luhur. Terus ngadengi di handap teh reang nu takbiran. Ih moas gitu. Aing sorangan di hotel gitu. Komo mun Lebaran Idul Fitri. Tah hayang ngasaan waasna eta. Lamun Idul Adha mah orang pernah non ngaran teh pas malam takbiran teh latihan band aing teh. Di Antapani, zaman-zaman ngeband kan orang mau alat, naik motor, aing motor masih kena siwe anjing. Masih motor nu butut eta kahujanan anjing. Baturan aing tukang mau alat kita. Mau gitar tapi handcase. Aing tereh nabrak budak leutik anjing. Di naon teh anjing. Cadas. Nya. Di cadas aing rek nabrak budak leutik karena budak nyebrang, orang luar rem. Kan kuduna bisa mencet klaksonnya, karena rewas jadi anjing. Hampir eta nabrak. Terus balikna ban pitu. Jadi kudu di Tragis we eta tambah lah. Geus beres, ban beres ya. Geus beres kahujanan kan jibruk. Balik lewat ke Antapani. Balikna teh karena nganterkeun baturan urang, balik ke Antapani. Ternyata di Antapani mah salat Id teh di jalan. nya. Nah, jalan teh keur di Cipaganti. keur di set. Jang salat terus aya nu nyeklan light stick. Jadi anu ngaliwat teh di ka kiri. masuk pagang gitu. Aing teh ningali anjing terus we dilabas. Goblok ternyata aya tambang aduh. Duh ka aing goblok nyeri cek aing teh. Dicarekan aing ku bapak-bapak. Dulu atuh sia teh. Punten Pak. Kumaha mun cilaka punten Pak teu ningali. Pan aing geus berat tanah kita belok anjing canda dicarekan goblok. Tragis ya eta tragis. Balik ka imah sare hudang jam 12 siang. Teu salat jadi. Eta Idul Adha. Aneh aya teh kejadian tragis Idul Adha mah aing Idul Adha mah syuting wae. Jadi kan pernah. Tapi nu paling lucu. Jadi sebenarnya aing bisa balik, tapi kan syuting bae subuh. Mudah travel aing kan di BTM Bogor. Ternyata ayana jam 8. Jadi aing ngadaguan heula di travel. Datang wes petugas travel nate. Tangis eta teh. Oh daging Idul Adha. Jam 10, jam 8 eueuh. Anjing si aing teh jam 10 geus bae lah aing nungguan di BTM kan BT. Jam 10 we anjing. Jadi di mun di Bogor mah mencitna teh anu langsung Idul Adha salat langsung dipencit. Memang gitu kan. Eta, dewa mah kan ningke heula. Tuh mah ieu. Jadi aing ka bagian menang daging sakresek anjing. Di lintas satpol aing inget. Aing bade aya di menang 3 kan anjing di hiji aing sakresek menang daging domba anjing. Dicokot deh kumaha pan saya tekeriin ditan anjing. Dan di bea aing gitu kumaha lumayan cek aing tuh simpan we anjing daging. Syuting wae aing udah ada teh. Mun urang harita kejadian tragis teh, urang mah geus lamun keur leutik. Bulan non takbiran pas Idul Adha teh, kan biasanya sok aya nu ngantri daging. Isuk-isuk nate gini. Beres dipencet teh ngorontri di masjid Badang teh di daerah urang teh. Tah urang mah tara ngilu. Karena peutingna aing mah nguriling. Ngecek sapi jeung domba. Jadi di masjid ieu aya sampai sekian domba, sekian sapi. Kabeh masjid ku aing dikuriling. Jadi babeh teh mun mal di masjid dia sabaraha. Sakieu anjing. Pokoknya mah soal sensus mah aing baheula sensus sapi jeung domba. Jadi Aing tapi pernah di Al Azhar di Zahra. Kan di dieu mah loba wae sapi jeung dombana. Jadi resep urang teh ulin jeung sapi jeung domba gitu. Di Soledad Gus aing butuh kangen bujur sapi. Anjing basuh, bau sapi teh kan bau tai sapi. Baturan mau nganter balik, jadi balik sorangan bari ceurik.
Bau tai sapi anjing. Ya paling teh ka Idul Fitri ya. Jang biasanya kan saminggu menjelang Idul Fitri teh riweuh nu meuli bahan yang beli Bener. kue, Benar. Nu goreng dia nu nu pasak-pasak. pasak-pasak, nu meuli baju, Nya nu bersih imah. bersih mah, aya nu siapan yang lebaran rek nanaonan. Tamane biasana menjelang lebaran nanaonan wae nyun. Anu keleutik mah yang pasti meuli baju lebaran atau paling ngesep ke Bandung. Terus nyata ka non teh Sultan Agung, Sultan Agung. clothingan, beli baju. Terus naon eta teh? Tapi dicaritakeun bedi live nu aing menang duit eta beli baju. Nu paling ripuh naon? Urang baheula ngarasa paling ripuh teh basa keur gawe di SLB. Kan ngan boga duit 200.000 tah. 200.000 cicain teh lumayan jang beli baju jeung calana. Pek teh di jalan ban bitu, ban motor. Duanana deui anjing. Ganti tah anjing ban jero. Beak 50, 150. Dipake jang meuli rokok jeung bensin 50.000-an, 100 tah. 100 anjing beli naon nya. Pikir-pikir aing teu boga cangcut jadi meuli cangcut aing. Cangcut anyar tapi aing Kan teu katempo anjing. Tapi karasa. anjing. Ah lepas sedih menyelup aing eta euy salah ide anjing eta. Tapi nahanya kela, ketika orang boga duit saeutik, eta inget. Heeh, Nah, Bani yang lobanya. nya benar. beda sok. Memorina heuh. Memorable aing inget kejadian dia aing boga duit mana tadi 200. Aing inget ka Jogja baheula ukur mau 20.000. Karinjani aing mau 200.000 tuh inget no duit. Bener si nominalitik lagi Karena naon cing? Pas menang duit gede mah acan pernah anjing. Jadi teringat tadi lo, lain teringat can pernah. Mau diingat, mau ingat. Oh, ingetana anjing. Kumarek inget can ngalaman mah imane. Tapi tolong ngalaman lah. Nya. Karena lagi itu mana ayeuna sok. Tahun kamari weh, pasti kan mana boga duit. Ya. Ingetnya sabaraha, dipake naon kan teu. Beda kan yang nu tadi. Heeh. Bener sih ya. Ini biar naon we. Paling ripuh naon? Ieu aing SMA kelas 2. Babe kan udah duitnya, batung semayoli kan aing acan. Wah, malam takbir kakak babe menang proyek, menang duit. Sok balanja, geus lain alun-alun. Wah, eta geus obrolan geus rek balik kan. Jeung poek teh anu lilin teh kan teu katempo. Asal nyokot heula we nya anggus si alus celana model geus. Nyawa teh luntur warnana. Jadi nya si warna bladus, jadi aya model-model gas-gas gitu nya. Tapi geus bladus, luntur. Wah, aing coy kan. Babe boga ide wae bener alus gitu nama. Celup ku wantek cenah geus bisa jadi alus deui. Oh nya, nyelup lah penting-penting teh. Geus nya. Kan bahasanya subuh-subuh hujan anjing. Aing subuh-subuh hujan tapi teh wah anjing. Tegaring anjing. Goblok teu bisa make celana eta aing anggakeun percuma anjing. Percuma ngawantek. Coba luntur kahujanan cai wantek eta. Wah eta anjing paling sedih eta bener SMA kelas 2. Tapi urang mah mata lamun pertanyaan non batur nya muda tadi saya nya ada budaya atau kebiasaan meuli barang, meuli baju. Urang mah Jadi lebaran teh nya urang teu bula beuli. Bula beuli teh nya aya bula beuli tapi teu tiap tahun. Misalnya misalnya orang make baju non di Selang kapretnya baheula nyebutna. Kampret. Baju koko mana nama. Geus leutik mana baju geus leutik ke urang pameulikeun tak karek meuli. Salila masih kan bisa dipakai mah pakai. Teu meuli urang. Jadi kemarin orang teh nya tengah rasa aya kebiasaan meuli baju. Urang inget teh pernah dipanggulikeun baju beureum we kan ngageburun pernah ku urang dicaritakeun jeung mau make aing pan. Baju lebaran cenah ieu dipanggulikeun ku si teteh kamari ka Pasar Baru. Ngalih oh nya ngagebur kieu teu dipake ku aing. Jadi tilu lebaran tilu kali sanggeus eta ge alus keneh we Teu dipake. Sebenarnya urangnya aya masa di mana urang teu meuli. Lamun misalkan keraya rezeki mah urang meuli kan kitu babe ayeuna misalkan meuli baju teh meuli ya 2. Keur manehna hiji, keur urang hiji. Nu dibikeun ka urang nu butut anjing. Selalu anjing. Pokona aneh we nya si ieu teh. Modelna teh Aneh.
ngomong teh. Ya kan beda, lah bututnya cek mana. Tapi ngomong teh budak ayeuna mah makena nu kieu, kitu wae. Pembelaan. Pembelaan. Mbak aing mah loba idena halus wae tapi gagal. Smackdown aing eta paling ingat aing baju Smackdown baju doyok eta kan usum baheula nya. Cing meuli aing kan bangga. Tapi eta kan anu beli anu di sisi jalan teh sablonan kan butut. Luntut teh jadi panonan teh si doyokna teh jeung jiga panuan gitu kan. Wah diceng-cengan aing coy bebet teh. Kalau bisa diakalan deh. Make tina ya anjing. Oh ini make tina diakalan. Dilengitkeun juga anu bodas-bodasna teh. Leungit tapi jeung sablonan anjing cik aing teh. Beak jadi luka bakar. Goblok cik aing teh. Luka bakar. Idena mah halus bener Rok luka bakar. Idena mah halus sebenarnya mah babe aing teh tapi salah wae. Drog teh pemadam. Bener paduna mah leungit anjing tapi beak anjing sablon pan anjing kutina mah. Mae tradisi naon? Hah? Tradisi menjelang Idul Fitri. Baheula mah karaya indung mah edanya pusak-pasak kue. Ngaluar-luarkeun. Baheula mah boga open euy, painjem-injem tetangga keun. Nya open teh nginjem nu bayada butterfly nya. Butterfly. Terkenal eta open butterfly. Loyang. Pokoknya Nyeun kue painjem-injem. semprit. Non teh nastar. Nastar, kue salju. Heeh, kue salju, segalur paning lah. Teu meunang di dahar kudu lebayan heula di Solasian. Jeung Asli. Anu Biosflag kayak di dahar anjing tarutungnya anjing. Tarutung karek bae tenan. bener, dina tarutungnya. Tarutung. Urangnya gitu sarua. Kamu cuman orang leutik mah kan sok minang batal. Jadi bari Nya bari nya. Nyoba. nyoba itu teh cobaan hiji-hiji gitu dicarekan. Tapi urang mah ti saprak lain ti saprak keur aya indung urang ge budaya nyieun kue teh geus henteu oge geus lila henteu. Urang keur leutik sok nyieun kue teh. Da ayeuna mah indung urangna mending meuli lah. Nya. Leuwih mahal nyieun. Jeung teu payu kue lebayan geus ya. Jadi comot-comot geus 2 bulan 3 bulan aya kene. Da we mah jangan aya bae tamu, lain tipikal open house. Ieu mah aing mah jadi aing bae tamu ka batur kan. Jadi kuena teh awet we. Awet. Percuma di Solasian anjing. Langsung didahar we. Babe aing teh ngambek geus atuh nyeun-nyeun ngadeke langsung didahar we. Bukan can beak naon biasana. Suuk bener. Aing beuki suuk mah. Karena di antara nu lain mah nu araramis. Nya. Ya suuk nu asin nya beak nu asin. Coba dahar suuk mah teu bisa eureun. Ngebuis we terus. Mana aya bala apa tuh beda ke datang gajahnya beuteung. Mana anjing? Nah, bener iya aya aing ke SD. Jadi bala mah ke lebaran pas ke kebun binatang. Benar. Di awean suuk dulu loba gajahna teh ini bener aing baita jadi teu meunang di bae suuk gajah. Nyoi beuteung gajah. Iya bener. Tahun sampai aing ke leutik bener eta gajah nyoi beuteung. Di awean suuk singa gajah. Maluncu anjing. Cek gajah teh aya we suuk. Mana itu semprit. Si ada aing hayang cobaan Orson. Eta aya demi kebaita bener eta jadi teu meunang jadi semeunang tidak boleh anu ngalempar makanan deui kan. Bola kan di awean suuk kan mayawa pasti kan. Anu beuki suuk mah monyet. Heula mun monyet banyak, bola kabeh gajah. Gajah ge beuki. Gajah nu kitu teh geuning suuk. Nya dibikeun jadi Tapi esep. suukna masih kena nu cangkang anjing lain geus di. Lain geus jadi. Lain geus disangrai geus dipurulukan uya. Uang gorengan. Pohon goreng. Gajah jadi beuteung sia diuk we anjing. Eta bae Aing berita ada. gajah sila mereka. Kadaharan suuk. Suuk deui. Mana sempritna euy? Aing. Nya lebaran teh bener. Eueuh kupat ya eueuh. Da aing yang ngupat. Gajah ngupat. Keur dijieun kaos deui wae. Gajah ngupat. Gajah ngupat. Jadinya itu tuh. Terus gambar gajah ngupat. Geuning beuki. Kana kupat jeung kuah nama opor atuh. Kudu. Sok anu datang pengunjung loba pasti Bener, mayawa ya. suuk. Bageula mah bener mang aya eta Iya. kita. Non destinasi lebaran nu dikunjungi teh untuk Bon kebun Bin, binatang Karangsetra. di urang mah Karangsetra. Bener, Karangsetra, eta. bener. Bener. Ya kan? Tengah bahasa Eta. rame ya. The destinasi liburan setelah lebaran. Anu kahijina bener eta. Non kebun binatang. Bon Bin. Di kebun binatang teh ngarampar sama. Udah lah. Kelak jelema teh. Kelak Urang asli. pernah sama
Nyen tuh enggak lebaran ya tapi Jadi eta mah sato ningali jelema. dia mah lieur. Karena udah mau jelema daripada Bener sato. satu Kan. bener. Soalnya diharapkan kandang gajah aya non ngerti aya rumput seeutik gelar sama kan Oh. derahar. Untung mau teu ngilu dahar ge. Nu juta ruang ce. Wios aja dituang gua abi. Mau piknik. Mau piknik. Mau Pikir Riweuh mukaan rantang aja. nu hejo teh gini. Tantang hejo bener. Lantang piknik. Riweuh mukaan rantang. Mana sih anjing daging jelemana eueuh. Goblok mau Mau piknik. Dauyuhannya manuk menempuh. Ini gaya. Motor mah bisa ngalimut. Jeung kalau namanya buah di pampana mah benernya beuteng. Nya. Karena kan lebaran mah buah mah eueuh nya. Eueuh. Kurangnya buah-buahan teh. Aya ge anggur paling. Heeh. Nya teu Tapi teu loba teuing lah betulnya. tapi memang porsina saeutik Heeh. si anggur teh. Karena kaasupna kan dahareun mewah anggur mah. Betul. Teu cara juga jeruk atau buah mangga gitu. Yang diawean buah mah masih sehat eta. Teu kacau muncul. Kacat. Karang setra. Tapi Wah, bentar, anjing. mana baheula pernah non ngerti beres lebaran ka eta ka Darenten. Darenten teh beun binatang, Apa sebenarnya kan benar? Darenten. Aing mah H+1. Ieu mah pasti ngumpul Merasa ngumpul kali sukana. merasa kali. Sakali aing bombing ka eta. Mus-mus sok loba budak nu leungit. Nya, Nya. bener. Aing pan leungit aing jaga beli. Wah, anjing gaga eta terus es krim, balai es krim naon eta teh? Body woodpecker anu di bawah tukang es krim teh aing meuli eta kan. Kata teh, aing diokeun saing meuli es krim. Wah, kalau teh ka mana, wah ngadelek lieu aing leungit anjing. Lu kapanggina kumaha? Tapi aing mah slow karena Dibawa ku monyet. Puteran lah, Bu. jadi aing cicing we di aing kitu teh di kandang anu kitu cicing di dinya ninggalian kalau karena aing leungit di bae asap aing kena di bawah asap nempo Oh, bener, binatang kan. sih, mah. Betah. Ah si aing nepi subuh awu nu manggihan ge keur bae we. Jadi teu panik aing mah. Mana itu panik, Tenang, kalau we. mah panik, Oh panik pasti. langsung. Oh tata. Geus pengumuman ini aing mah geus ka itu kan. Aing ke jempling we. Ditunggu di sumber suara anjing. Aing mah eta ka kebun binatang kan keluarga besar jadi nyewa nyarter angkot kayak gini. Oh, tak bener loh baduk itu oge. Oh, nyarter angkot ka ditu. Kamu tidak ya kolotnya. Heeh. Wah anjing tapi keos mah aing sih ieu anjing. Situ Patenggang. Salah bus dadan we odip aing sebenarnya sih. Aing teh geus lieu si Patenggang teh aing teh saing sing di bus. Aing teh apal busna sarua eta mah nu tujuan nu Cianjur. Aing geus Cianjur eta ini sapoe aing nginep tadi dinya teh Wah. kelas hiji SD. Rame eta kan. Jadi beda bus. Aing teh nyaho bus eta saya we nya us aya sepromongan naik maju. Saya teh nah beda KB, mama mana mama. Beda ini mah ka mana? Bandung, Cianjur. Wah, anjing. Terus kumaha tuh? Diantarkeun deui tapi langsung diantarkeun deui si Cianjur heula tapi teh kana mobil. Nah, ada dan real Aja aja. nanya ke dadan real. Dadal dia tuh saya teh lieu saya teh geus mah sorangan ka beus we. Teu apa kan loba parkiran teh geus teu naon bae da apa eta nu beureum cenah. Beusna teh atuh geus atuh antarkeun atuh. Ah cai ka sok ngacocoan. Patenggang sok sorangan teh deket ka parkiran cenah. Oh nyanggeus atuh. Oh, mana udah nganterkeun ka Kudu busna? nganterkeun. Ah ieu aing teh geus teu yakin. Iya panu mana nya? Ah geus diuk we lah nu penting aing sae. Anjing Kuat untung eta. dibalikeun deui mun teu mana jadi manisan anjing. Heeh. Nah toples anjing di Cianjur. Teh si Upil aing. Soalnya indung teu ngilu pokona mah. Indung teh kan Oh, indung teu nitipkeun ngilu. ka bibi. Oh. Wah, ini bibi aing panikna ani. Nyanyo lah. Aing rek dipaehan cenah kul ki indung manesna. Nya leungit balik ka aing anjing sakumaha ani. Mana mondok? Nya teu monok si penting ke balik deui tapi tanang saya panik kan eta. Bawa handphone nya baheula. Oh, handphone urang naon kan. Kan eta tukang beas bandar beas aing keneh. Mobilna callback, lain mobil siap. callback carry anu Espas. Oh, Ada jelema beunga di Cianjurna. Ya Bagus eta. bae ngeunah berarti bani. aing Daran gitu. beas Cianjur teh pulen. Wah, aing leungit sabaraha kali lebaran mah pasar baru leungit. Anu ke di polisi. Seminang Jeung dadane oge ta eta asup-asup ka baju. Inung aing teh ka mana? Aing teh pas kaluar ka mayana eueuh cik aing teh. Aing nutur kan jelema beunga aing mikirna teh ya bakal dibantuan asup ka mobil jelema beunga. Simpen kantor polisi ya anjing.
Bodoh. Tapi bener. Leungit wae aing mah. Betul bener. Berarti gitu triknya Gus, budak lamun leungit di tempat tamasya atau di keramaian, tuturkeun jelema beungar. Nya salamet eta aing mah teu teu jelema Halus beungar. lagi kana mah. Balena itu teh mobilna teh ani. Mobilna teh sedan ani. Tuturkeun. Jangan menuturkeun jelema ripuh, moal bisa nganterkeun. Ngaran sarua-saruana lieur. Tapi ceng-cengan teh keluarga geus meuli bagol can, nantian bisi leungit ani. Di jokes teh gitu pasti ani. Tapi ka ayeuna teh aing kadang suka kesal teh ani. Geus moal kade leungit. Karena eta track record mana leungit wae. Anyun anak hilang. Anak hilang tuh. Iya geologis ya. Oh, di dewa leungit wae. Anyun mana anyun? Anyun mana anyun gini. Asli. Enggak konten teh. Loba nu nanyakeun King Anyun. Negarane. Ayeuna mah aing nyaho jawabanna. Anyun mana anyun? Leungit. Jadi istimewa heula aing leungit teh. Cuman leungit. Lamun di eta urang hiburan anu urang resep di kebun binatang teh baheula mah sok aya wayang. Di mana? Di kebun binatang. Iya aing kayak Aing gitu. nyaho. Sok aya. Aku wayang. Aya Di wayang mana? gol. Di pendopon sok aya wayang. Wayang gol. Ya pernah deket gajah. Lain Asep tapi nu ieu. Aku boyang-boyang wayang. Emang kunaon Indonesia? Emangnya wayang kudu putih. Tapi kan sakedeung wayang teh kan sajam. Pertunjukan eta. Kita Tambahan eta mah. beres eta istirahat heula ke lanjut deui gitu. Esok nonton di dinya. Atuh nggak ada kebun binatang mah lain kebun wayang. Memang geus salah. Geus salah. Mana Di mana datang ka dinya lanjut binatang. Mana mun make wayang ulah ka kajelek kok. Kajelek kok langsung kuku. Oh, guys. Salah. Sama. Tapi hiburan. Banyak kebun binatang nonton. Lanjut cepot Tapi hiburan. Balikna meuli ieu meuli topeng singa. Apa dulu nu gitu. nya. Wah ini tapi bina. Bon mil mah jalan ilegal nggak lewat tuh. Bonbin pernah. Camplas kan. Ya, camplas. Kena buaya. Lewat lain camplas pelesiran. 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 Moncol. Mana? Aing mah ilegal, keluarga aing mah jalan ilegal. Saya legal wae ku aing nanggung teh. Nya pelesiran bener jadi camplas Eta eta. pelesiran. Eta anu handap teh anu juga kanang buaya di dinya. Anjing bahaya saya eta. Karena teh buaya teh di danau eta. Ini Iya. papayahuana teh. Untung tadi capluk mana deh. Eta destinasi nu kahiji adalah kebun binatang. Anu Betul. kedua non Karangsetra. Karangsetra. Karangsetra tempat moncor aya. Ayo gitu. Tapi urang keur leutik ketemu osok. Karena kan deket imah urang Karangsetra mah. Jadi urang baheula hampir 2 minggu sekali apa sabulan sekali lah minimal kita moncor ka Karangsetra. Naik gitu. Alungkeun kantong. Naik tah pas alusna teh si spot naik eta teh si aya coak dihareupeun ku Sediku inget kan mun aing mun lembang ka dinya nying baheula tempat moncor aing. Aya keneh we ayeuna. Aya. Tah ayeuna mah geus make ram kawat. Oh. Baheula aya Tat namanya. aya coak. Urang jadi budak leutik teh papungu-pungu naik, tap begitu non asup ka jero aya tangkal salak jadi ketutupan. Oh. Jadi spot moncor teh eta. Ancis. Strategi. Bener moncoy sebutna baheula nya moncoy. Moncor. Moncoy. Moncoy. Keur moncor, tapi lain lebaran ya. Naik. Tak urang teh di non tukang tangkal salak teh muka baju mah. Geus muka baju. Jadi disangkana geus tadi gitu. Kantong mah di dinya we non tukang tangkal salak aing geus muka baju. Pan kitu mah Karangsetra teh. Jadi tukang tangkal salak teh di luhur mah. Kan kitu tas bukit eta teh. Labuh aing jadi gulutuk kana. Terus kertihan mah. Nya aya sapa ngadukutan aing buru-buru asup ka nu kolam dasieun ditewak. Asup kan anjing puri. Heulah sia ka. Langsung ke Mana cai wae. Babak mah. Cingkat da aing balik we ngojai ge teu ngeunahnya. Nanya. Ada peri. Ngojai sakedeung balik babe ka nyawa. Tidinya aing teu menang-menang deui. Teu wani-wani deui moncor. Oh. Burung mah rada ieu non ngaran teh. Kananganna rada buruk aing di Karangsetra mah. Karena kan baheula sakeluarga kan kadinya ka Karangsetra kan aya bebadutan geuning. Anu ciki. Tah baturan non adi urang teh sieun kanu badut. Ku urang teh Firman itu tuh aya badut gitu ningali badut ngagoak.
lewe embungeun asup. Oh. Jadina di luar ditungguan ku nini urang cek nini urang teh. Wios wesna. We jeung nin sana di dieu. Nini urang teu asup, urang ngadat. Jadina tuh gara-gara maneh Mana terus sih jadi ngaruh, ya. anjing jadi teu ngeunah aing ngojay ge anjing. Diungkit-ungkit terus ngojay diungkit, dahar diungkit bangsat anjing jadi teu happy anjing. Aing tapi pernah keur mancor gue inget aing karek inget. Baturan. Kapangi. Ku Jadi tak spot eta kapangi, nah kan di spot nu lain. Nah ngamanggi spot. Eta mah teu tukangeun tanggal salak, tukangeun tangkal lah. Jadi ngalungkeun tas. Nya geus aya sampah. Manehna asup sorang. Aing mah barali. goblok. Si Tatang anjing. Ku karunya anjing ditinggalkeun. Udah ngomong geus. Jadi manehna geus turun ka handap. Urang barudak aya kan urang ngadagoan di luar. Aya nu geus di luhur. Turun deui, Aya sapa? Si Tatang. Bae lah. Barali. Si Tatang balik sore. Di push up. Oh, nya? Anjing mati. Pokoknya tentara Oh, kawasannya. ngambek si Tatang ka barudak. Nanya lah pasti ya. Jadi dicarekan manehna sorangan anjing merasa dihianati atau Da kumaha deui mah nya urang kudu kabeh ngilu. tapi naon sih baheula ayeuna mitosna Silet. silet Naga. Nanagaan. Jadi itu menang asup naga. Lain silet eta teh. naon Si ieu si Pacik ieu nanya lainna, tembokana si moletek. Palesterna geus aya nu seukeut. heeh Nya moletek Sabaraha jadi etanya? sile pas kamana jadi jelema jiga nu bodoh nyimpen sia tidinya nya. Maksudna cek aing menanaonan tapi aing percaya baheula. percaya orangnya mah Gitu-gitu teh. Lain silet ternyata. oh tapi masa keur baheula orang can pernah ka saacan can pernah ka eta ka Karangsetra kan ngadangu carita ti babaturan Oh. ke SD ieu mah babaturan aing kan ngarang pernah ngomong jadi cenah di Karangsetra teh tilu naga warna beureum warna hejo jeung warna koneng anu beureum mah silet lamun anu hejo mah siletna plastik lamun anu koneng siletna tinu busa jadi mana mun ka ditu naik naga anu koneng anjing caen teh Silet teh nu busa kumaha anjing. Tapi naga Atuh bukan lain hiji, silet, lain naga silet nama. Heh, kan anjing ngaranna ge budak budak leutik anjing. Urang kan bala percaya we pas kali itu urang geus siap-siap pokona naga anu Anu koneng hejo. datang kali itu naga kan hiji Hiji. anjing caen teh sesa anu beureum hungkul kumaha cah Asli lah sih itu ka Karang Asli legend euy. urang Terang terakhir sekamar tamasya ke Karangsetra. Amun Bonbin mah aing hayang pisan aing mah. Bonbin kan keur ieu. Oh nya kasusnya. sengketa Tapi orang mah loba kenangan di Karangsetra soalnya bineng ke Karangsetra muncul karena terakhir ka Karangsetra urang 2015 eta geus rada gede geus di stand orang up mah teh. masih lapisan. Aing mah 2012. Naik ieu nanagaan Heh? ternyata henteu leueur anjing Emang teler. gitu jadi Iya, anjing didorong. goblok caen Didorong tengah golosor. Emang teler mata baheula keur leutik wae loba nu bobogohan di jero. nya gitu Jadi orang nu geus rada gede lah, orang kan leutik keneh. anjing bobogohan jero naga Goblok lucu anjing. Nabi Yunus mah naon eta teh? Ngadoa sa di naon eta teh anu asup ka paus. Heeh. Ieu bobogohan mana teh anjing. Boh, mana di mana bobogohan teh? Na beuteung naga. Anjing goblok anjing. Anjing, bukti cinta kita ada di dalam perut Anjing. naga Bener mah Goblok. loba mah. nah bobogohan Sumpah. Jadi orang misalnya keur ngaluncur teh aya pamudanya duaan lalaki awewe di jero ayo sok. Cenah kitu manehna teh lamun aya nu ngaliwat teh. iya anjir Anjing. goblok tekampring pisan sih Bener sih. Lain jadi daripada di taman, bro. tapi romantisnya di mana Bener teu kanyahoan. romantisnya Nah, di mana? Maksudnya lain bobogohan romantisan tapi hayang bacikok Tiga nama, heeh. gitu, hayang bacikok di jero beuteung. Kan eueuh nu nempo di beuteung jero. Nah beuteung naga betul teu moal aya CCTV. Iya bener. goblok geus juga zaman angling dharma ge Bener deh, baheula inget tuh. dua muda-mudi dihakan naga Urang hayang sekali Hayu tuh. ya. Gas nu legend teh eta Batagor. Teteh aya seksi nu dagangna ngalaman teh. Aing SMA mah masih aya keneh. Belah mana? Batagor kain sete anu di jero sisi. Oh, urang mah tara di Deket jero. kantin eta. Da Beli mahal di jero mah. dagangna. anjing. oh Aing masuk nu di Di luar. luar. Anu deket dingdong. tapi iya sih kualitas China geus kotor Teuing ayeuna Oh, nya? kitu nya. tapi pas 2015 orang kali ya kotor
Aing udah 2017 itu terakhir teh. Kadinya penasaran kira. Antik Boleh lah nanti kita main ke Karangsetra. Karangsetra kebun binatang geus dua eta. Bae mah eta Jeung Karangsetra taman lalu lintas meureun. anjing. Moncor Moncor deui wae. oh ti kait aing anjing. Ati kait mah. Kan macik aing mah ekel kitu, aing teu bisa naik na masih pendek keneh. Enggeus saya moncor onnya. Moncor Ngolongan. aing teh ngolongan heula, kita apal teu bisa asup ieu na. Jadi aing sukuna heula tak sia teu bisa asup da leutik emang. Ngait jadina dina tembok-tembok nu batu kitu geuningan. Sia suku mah asup kitu pas begitu ada ieu teu bisa asup. Coy aing aing mah lompat teh sieun ku satpam teh. Aing atuh kenapa lewat sini aing? Da kata mama suruh ke sini nu aing di tiket. Aun anjing. Geus teu bisa ngalawan nih babe aing. Jempe, Bu jangan ke sini, Bos, Bu. Masuk aja. Terus mana eta lepasna kumaha? Bisa, kita mah dikitu-kitukeun Ya, bisa. nyeri. Lain nyeri deui ya nih eta. Soalnya mun teu bisa ngedatang gendam kan eta dibobok. Bobok eta sampe aku eta. Sampe eta aing sampe jelema. Kela bisa dikitu-kitukeun heula sok jang wani. Aing teh. Riweukeun batu. Asli. Selek wae anjing dadana tidak kerjasama dilanjut teh anjing tidak membantu anjing. Sok bae mun dilanjut kan sok ku ieu lah adieu lah bantuan anjing aing mah cuek we. Tapi urang mah ka taman lalu lintas pas geus gede. Urang mah keur leutik. Tah urang Leutik, sasalaman jeung Da Ananda teh di taman lalu Taman lintas. lalu lintas. Mah dia ananda artis. Da Ananda Nanaonan deh anak nyanyi. Oh nyanyi. Nyanyi Nah habis sama sasalaman jeung deh anak kan saya teh nyanyi. nya kan iya gini. Oh. Nyanyi Pak. Keleti aing mah SD teh kelas orang mau. Aing gede eta mah SMA manggung nasid. Oh, Di teman lalu lintas. Taman lalu lintas. Kan aya panggungna kan. Aya. Iya. Tadi naon Karangsetra naon kebun binatang Karangsetra naon deui biasana beres lebaran teh alun kadinya. Teuing urang. Teman lalu lintas. Pangandaran. Pangandaran Betul. anjing make teuk untuk kolbak. Betul. Karena freedom teh bebas. Freedom anjing. Polisi membebaskan mun teu salah mah nya mun lebaran teuing geuting jadi menang Naik kolbak terus Nah. dia ditutupan ku tarpal. Betul. aja tah orang kareudaan. Si tapi setelan Orang aing can ngalawan kaya. Aing pasti teuk wae eta Pangandaran. Orang can pernah sih naik truk atau naik kolbak. Orang pernah ge Naik naik mobil box, aing pernah. mobil box. Bener. Heeh. Mobil box Nya. dibukakeun, dalam di jarana anjing panasna. Ya heula. Daun dari mobil. Eta mah hitunganna dipaketkeun. Bener bang, orang pernah ngalaman bang. Heeh. Ada kena kamana pokok. Urang mah kana beus wae tapi ningali batur Aing mah teuk eta. anu make Esep kolbak tapi. we bener anjing setelananya. Aing gaya we asa penggayana gagah di teuk teh. Da aya anjing jiga sapi anjing. Dikipikir juga domba anjing. Tapi penggayana we. Mau budak ngorana kacamata hidung Ya. edan. Hayang dipang tukangna hayang katingali hayang katingali beredah harta huteh wes. Aing bisa anjing. Goblok aing Kacamata hidung. Bener Kacamata hidung angker serap. Ya. Bener anjing. Eta menurut orang momen paling tengeunaheun ka Pangandaran adalah sanggeus lebaran. Pasti Kami chaos. anjing pinuh eta bener Tapi hasap we baheula mah aing nya kajian pinuh. Tapi orang pengalaman sih. Encan we orang. Ka orang ke Pangandaran oge orang mah ngan karek sakali teh orang geus SMA jeung barudak lain jeung keluarga. Oh. Can pernah orang jeung keluarga. Beres lebaran mah pun ka hese usik sia. Pinuh bisa jelema. Jelema teh nya. Heeh. Komo di pantai. Wah. Mana ningali non karena teh hayang ningali Adres. lain. Hayang ningali gambaran naraka kita juga kumaha. Dia gitu pagelek-gelek kabeh. Tomboron surfing anjing. Geus teu bisa eta. Hese eta mah geus teu bisa. Rame eta. Karena jauh Bandung mah eueuh pantai. Nya, Dan pasti orang Bandung Udah. Pangandaran wae. Ya, karena kan paling deket Pangandaran. Pangandaran bener heuh. Pada bisa ke Santolo padahal. Kalau Nya, can kan jauh. jalan Jeung bola mah populer. akses can teu populer. Pangandaran pasti. Batu Karas oge anya tuncang. Heeh. Ya sih. Padahal deket Batu Karas jeung Pangandaran kan. Nya. Pangandaran mah teh kayang nini. Nah, Hiu. Orang can pernah ka Kayang nini. Batu Hiu. Heeh, sanggeus Pangandaran balikna ka kayang nini. Tuh hiu nya. Destinasina teh. Heeh. Ieu naon ngaranna teh lamun ka Pangandaran ka cagar alamna. Heeh. Anjing cagar alam aing naon sing fun fact.
foto jeung sembaya aing fun fact. Panghujung Semarang. Pista Gunung Merapi syuting di dinya. Bener, Jadi bener. aya jasa moto, aya tukang foto. Oh. Foto. Jadi kayak jika Bon Bin geus jadi gini kan. Mayar mana? Maya eta. Anjing, Aing juga. di imah ya keneh jigana eta. Mana juga dipoto jeung Sa- piton teh geuning mayar. Heeh. Tapi si Sembarana keraya. Kayak aya ke syuting tapi ke istirahat. Sembaya aing. Marcelino. Heeh. Mun aing jeung sembaya anu aing si Basir. Pokona nu payu teh sembaya Basir malampi ya. Nya Tuh pasti. eta Nya. si aing pas Si Basir teh nu genut na Nu eta. gendut. Heeh. Aing jeung sembaya. Kalagonang mah teh kalagonang. Kalagonang. Kalau gue gitu, canggung ada aing leutik bala moeunnya, canggung anjing sembaya. Aing mah can pernah ngadon manggihan monyet we. Oh, cagar alam, Cagar sembaya. alam mah. Tapi mana jalur payahunya? Dari Lembang urang mah. Oh, Lumpang mah muter berarti lewat Pantai Bayah teu. Aing geus sakala Lumpang. Kanu perahu mah can Heeh. pernah urang. Eta ge geus rada gede urang geus gawe di SLB teh lah. Jadi jeung non harusnya jeung murid-murid. Oh. Sigana kudu euy nya resep gitu lamun teman sekamar iraha-iraha tamasya ke Rangsetra, Ke Pangandaran. Pangandaran. Apa Nya teu kudu teuingnya? lobaan, ieu mah teu kudu aya acara ulin we hungkul. Heeh. Karena kan mun acara mah kudu live podcast gitu. Kudu aya naon kudu aing kudu ngehibur. Iya, Ieu aya hiburan. Ya Heeh. hiburan bebarengan we. Benar. Jadi Nya Paling paling kayak bareng ngobrol-ngobrol nya. tapi gitu. sajan kadinya mending naon heula lah futsal bareng heula nu simpel. Ya bener. Kayak beres Beres lebaran lebarannya, heuh. heeh. Futsalkeun. Futsalkeun heula we nu barudaknya. Heeh. Benar. Aing selila teu main bal. Sarua aing oge. Aing main bal ya. teh. Sepatu mah 2 itu aduh. Anjing, anggar dipake nama hiji. Sepasang. Selain Pangandaran naon deui? Iya, Ciwidey, Situ Patenggang. Situ Patenggang. Ciwalini mun Nu haneut-haneut. Ciwalini bener. Jeung naon eta teh? Cimanggu. Cimanggu. Wah, Cimanggu mah arate lah. biasanya Ciwalini teh. Ciwalini ada mewah, Ciwalini. Bener isinan ini hungkul ngareum. Heeh, ngagosok pakai batu. Ternyata daerah daki. Pangalenganana. Iya. Nya daerah Ciwidey Heeh. lamun Lembang mah Tanggoban Parahu. Oh, nya Tangguban Payahu bener. Bener. Atau anu Ciater tah. Oh, Ciatoy. Pasti kadarinya wae nya. Teuing, heuh. Tapi Kan eta mah Bandung hiburan Bandung mah eta. Tapi jadi nyeun macet gitu mah. Nya. Ya pasti. Di mana-mana. tapi resep we sih aing mah. Aing tak basa anu ke sacan kopi teh masih sok ayulin keneh keluarga teh. Ka Ciater karena mobil walaupun macet gitu ge. Resep we tapi na. Tapi lamun ka Tangguban Parahu urang can pernah jeung keluarga mah. Geus sih teman Payahu. Yang kelas, jeung barudak kelas gitu kali itu teh. Bawa lirang. Oh, Meuli kupluk aneh. bener. Nya Tangguban Payahu kupluk aing boga. Parahu. Gede deh eta teh kupluk teh anjing. Bae masa gaya we aduh bener aing. Jeung salnya jualan. Jeung sal. Minang mah eta mun teu ka mana kebun binatang, ka Ciwidey, Heeh, ka heeh. eta ka Ciwalini. Heeh. Di nyawe mun teu jeung alo jeung naon kapi lanceuk kapi adi urang renang di water park Lanut Sulaiman. Oh iya. Anu lanud aing ngapal eta. Lanut aya Urang mah can teu ngeunaheun cenah Kurang can bener. teh lebaran mah jeung ieu Maribaya henteu nya Teu mari Tuh mah bayang. Pati karena Maribaya mah lain yang biasanya lain yang lebaran. yang trekking eta mah nya. Heeh. Tak Dago Pakar mah itu kan Dago Pakar nembus ke Maribaya. Heeh. Sama jeung ulin biasa. Lamun di daerah Pangalengan mah ieu meureun. Naon sih? Pangalengan mah Aya oge Situ pemain Cileunca. Situ Cileunca. Cileunca heeh. Cisanti aing kadinya oge Cisanti. Oh, urang Teu can pernah nae. Cisanti mah. Cisanti. Situ Cileunca da teu rame di situ Cileunca ge paling eta hungkul. Lebaran mah eta nu paling rame. Ah, nyon hiji deui nyon. Gas we gas. Nyanggeus atuh. Gitulah pokoknya mah. Paling naik ieu di No. situ Cileunca mah naik parahu. Parahu, Buka jeung metik stroberi. Stroberi metik sorangan teh geuning. Oh, iya, iya bener. Iya, Strawberry bener, petik petik, sendiri. Heeh. Ayeuna mah geus tempat rame tah. Tuh. Iklan non marketing strawberry petik Iya. sendiri teh. Ah, pas itu aing pas kayak Covid ka Cileunca, nyamun kana jelema loba nu metik, jelemana begitu ka ditu di kebon geus eueuh eta petik sendiri. Eueuh sobiaina beak dipetikan. Hah? Jadi kan petik sendiri mun anjing da eta kan teu dihitung kiloan teh anya. Aya rampok mun teuing kumaha. Anjing begitu ka ditu aya petik mana sobiaina eueuh anjing tinggal tomat we. letik. Leutik ada. Ya berarti mah Ayo, dirinya mah jadinya. diganti jadi stroberi melak sorangan. Heeh, kemah. Ya bibitna. Heeh. Tapi kan jadi ayeuna mah tambah ieu mah tambah Naon? naon teh?
kebun binatang anu di Lembang teh. Oh, Ju. Memang juga. Eta Tapi Ju. terlalu budaknya saeutik eta mah Tapi lebih ngeunaheun menurut urang. Wah. Aing pernah jadi Oh, aku cantik. rapi terlalu kumanya. Aing Bandung kan gede ngeunaheun, ieu mah kan leutik geuningan. Sieuna teh. Tapi Aing pernah ka Lembang juga. aing mah derans, di Lembang kan. Berat sore Eh? Derans, aftermarket, no? Geus. Aftermarket. Floating terus- market. Oh, floating Floating. market, terus aftermarket. Floating market, terus eta Ju. No, aing can pernah mah. Karena kan orang bisa gede ayana. Itu naon itu? Aing teh itu ka Lembang juga. Aing sorangan eta. Ka Lembang Ju. Heeh. Nah kan emang sepinatang aing kan. Oh, bener. Jadi emang aja. Tuh mau ke Bogor tuh mah ieu tuh budak mah dulur aja heuh. itu. Baheula enak gitu. Lawan binatang kita. Rek neang dulur. Geus rek ningali Mang Maneh. Rek neang ua. Karena ya ua. Lamun ieu mah nya lamun misalkan pemerintah teh nyieun program ame lebaran teh di hiji kota henteu macet, jadi rek dibiayaan jelema-jelema anu rek piknik bulan beres Sampai lebaran lebaran. teh ka luar negeri maneh hayang dipiknikeun ka mana sakeluarga. Anjing. Piknik ka mana nyun, mana nyun. Yunani aing Budapest. Yunani Budapest beda sih. Budapest beda. Budapest di mana? Budak. Yunani. Lain Bulgaria. Aing kamera kayak ngecek aing. Nah, teh. iya, Budapest teh. Budapest mah beda deui. Budapest, Hungaria. Hungaria. Tah eta Budapest eta aing alus indah. Rek naon itu? Ngampar sama. Piknik aing deui wae. Kan yang Piknik keluarga. Budapest. Kan yang keluarga. Lain maneh hungkul. Anjing keluarga. Di keluarga menya amun dengan suasana piuna kitu nya Swiss lah. Geus puguh. Pegunungan. Teu tepatnya teuing. Sotoy emang mah pernah kayak gitu. Aing ngobrol jeung geus pernah ka Swiss. Jeung Swiss mah eta bener-bener nu urang lukisan teh nya eta Swiss. Nya anu sok urang ngalukis. Pemandangan gini anu Windows XP gitu. Ya. Tah eta teh Swiss. Windows XP Pak. Awal paper. Kan. Eta tah Swiss eta teh. Bener pemandangan teh. Pemandangan nu digambar teh Swiss. Tapi Swiss luhur, lain Swiss kota eta mah. Anjing. Tiga semayang wae. Semayang atas, semayang bawah. Kade ieu. Bae Swiss luhur dan Swiss kota anjing. Tiga semayang atas, semayang bawah. Sarua juga Lembang aja Bandung kota. anjing. Dari Swiss nama weh hiburan. Swiss kota nama. Oh, atuh teka. Ya di Swiss teh bisa ngukut manuk, ngukut hayam, enggak curug gitu kan. Da lain kotana eta mah. Tah eta alus ya bener. Jika orang juga di Cianjur atau juga, tapi leuwih pasti jeung leuwih bener pemandangan, curug. Saya mau juga Indonesia. Dengan terame meureun. Oh, tukang konelo anjing. Oh, tukang bakso. Tukang SK mau di woodpecker. Mata pun maneh hayang di ditu kudu mawa rantang bener. Anger aja rampak. Aing Swiss ya aing mah eta. Swiss. Mana mah? Ku pamarentah Heeh. sanggeus lebaran. Ini mun jeung keluarga mah urang mah komo mun aing misalnya indung urang aing babeh aya keneh mending ka Mekah aing. Anjing. Pan teu meunang lebaran ka Mekah. Cuk saha? Teuing eta. Aya Cuk saha lebaran teh beunang ka Mekah? mun Yang geus lebaran kan. Mun orang Mekah lebaran kumaha? ya eta mah kan emang di dinya menetap teh. Ini maksudnya Lebaran teh. menang meureun yang geus lebaran. Aing aya bal anu ieu teh. Teu meunang lebaran naonan lebaran di Mekah gitu tah. Teu meunang. Aing pernah deui ya. Bener aing ngomong kolot gitu eta teh. Maksudnya kalau lebaran mah nyana naonan ka Mekah lebaran. Batu Tiga baralik eta. ya ka Mekah. Kan biasanya ka Mekah teh lebaran haji aja lain Idul Fitri. Bae kan ini mumpung dibiayaan. Aing mah ka Mekah we bae. Ibadah heula ke geus beres ibadah botram. Bener ya? Nya, urang Tapi sepi mah lebaran di Mekah. justru ngedag sepi. Situ jadi bisa gogoleran. Bisa gogoleran, orang nggak di Ka'bah teh tawaf, Hah? keluarga orang ngumpul. Bener Mekah lebaran sepi. So, bener da moal aya nu kadinya jelema. Dalapan urang. Lawan urang, nu biasa udah pagelak-gelak. Balap lompat. Saking sepi. Kosong kan. Mun urang hayang nanya ka Mekah, mun di keluarganya. Aing kemana nya ini? Urang ka Yunani lah bae anjing. Ka ieu non ngaran teh kuil-kuil Zeus, Oh kuil iya, Athena. Tapi anger indit di dieu mah naik koldolak anjing.
Anjing. Ribu atuh. Ripuh. Eta mah bener ya, ini lebayan nepi lebayan haji ya ini. Ai pakai bahasa main ini lebayan nepi lebayan haji. Tah eta. Nah, Jepang idola. sih orang hayang ke Jepang. Jepang menarik. Orang Jepang hayang bener hayang sih, hayang asoy. ngasaan lebaran di Jepang juga kumaha. Karena di Jepang teh aya Disney, Ya bener. Disneyland. Disneyland bener. aya Disneyland. Orang hayang kadinya. Tapi ribu lah mun keluarga mah. Nah, Apa mungkin dibiasakan jadi di kebun binatang. Jepang Oh, mah bersih. Nya. Mickey Mouse di payaman kacang anjing. Mickey Mouse. Halo mana kacang Mickey Mouse dalam bebek anjing. Mickey Mouse nyeri beuteung. Mickey Mouse paman gobe anjing. Goblok di payaman kacang we haben anjing Mickey Mouse anjing. Kacang anjing. anjing saja jalan teh naon ngaranna teh cangkang timbel. Wah, Bahaya eta. bed eta Disneyland ancur eta. Moal api Disneyland. Kok yang Indonesia juga mun kadinya lebayan Moal anjing jadi itu pasti tertib ke bawah Masih bener eta kebiasaan eta. ditinggalkeun nya. Itu di urang teh aya itu cenah paribasa di luar negeri. Non lain rakyat urang henteu ieu patuh gitu atau sembarangan da emang peraturan anu teu ketat. Nya. Dalamun ketat mah urang eka bawakeun. Ya loba ngadangu carita anu jelema di bahasa di Indonesia mah ngaroko di mana wae. Non tempo datang ke Singapura mah Henteu kan ngarokok. jadi Bener. Tapi jadi aya taat. ngan hiji dua nu kitu. Eh? Model anu di daerah Australia. Nah, Orang pernah ningali video orang Indonesia biceun runtah anu sa mobil. Kapangi ke orang Australia goblok bawaan deui sia. ketolol lo bener anjing. Eta. Dicenun tah. Jangan runtah. Kebiasaan di Indonesia Kebiasaan. dibawa ke Australia. Nah, kan hiji dua nu kitu. Heeh. Untuk mayoritas. Ah hanya nu kitu mah juga mana misalkan nyun. Naon? Eta juga mana ke mana tadi teh? Swiss. Ka Swiss. Wis Moncor pasti anjing. moal tuh aya pegunungan mah moal ditutupan ku ieu. Tapi bener mana ribu ke Swiss lamun Hah? moncor wae. Moal aya teh moal aya moal mana mau bisa kilu modal. Sia. Makaning kumaha kirim calana moal. Aduh. Nu kita mah bawa kamikiran modal heula gitu mah. Dan jadi kan kita teh ka bawah suges. Anjing modal mah modal sakitu aing mun di mobil juga met anjing modal. Tapi mun geus eueuh ngesep dengan suasana kitu na moal kaingetan hayang modal kan. Kan balikna Balikna paling. Mana mun misalkan piknik-piknikan gitu nyun sok mabok tara di bus atau di mobil. Tah, aing justru begitu perpindahan ti mobil bener justru mabok. Karena aing mun piknik-piknik kan mobilna mobil anu keos. Tuh. Kolbak nangtung, ya kan. Begitu aing hidup di Avanza, aing mabok naik Avanza. Terus angkot kan ka dieu, ngadepna. Biasa eta. Biasa. Tapi begitu naik mobil alus, Mabok aing. Anjing teh siap. Kayak zaman stand up Siap aing mabok banget. aing naik Avanza anjing teu kuat dieu we. bener. Ku bau seungitna Bastel atau naonnya bau seungitna. Tapi akhirnya mah geus henteu. Anang saman. Enggak. Hah? Utawa belum aing kayak awal stand up nu sidik apaleun kan, mau bener. bisa pahami. Oh nya Wah aing teu kuat. antimo berarti. Jadi Heeh. memang kebiasaan Gus. Siga maneh aya nu sok mabok naik pesawat, sok aya nu utah nyindir karena teu biasa. Heeh. Maneh naik mobil lamun teu biasa mah mabok. Nya. Nya sih bener. Naik kapal laut karena teu biasa. Sok udah masinis aya nu utah. Aing pasti sedih ge, "Jun lu kenapa sih?" Rame, aing teh kan emang mobil apa sih bakal gitu. Ente aing biasa mesin juga angkot, kalau teh kosong tengah teh jadi ngeunaheun. Ieu mah ame, kalau sih gitu. Lieu aing teu kuat. Teu biasa. Teu biasanya. Lain soal ramenya. Soalnya orang pernah harita, orang kan teu biasa naik mobil. Begitu naik mobil alus dibawa ke Lembang, dahar Ampera mah, dahar Ampera ngeunah. Balik di Lembang, utah anjing. Jadi daging Ampera teh ka utah doang. Geuleuh anjing. Geuleuh sia teh. Urang mah alhamdulillah Aman. aman. Eta nyirikeun jelema miskin jeung teh. Heeh, bener naik mobil nu ieu utah ieu Naik mobil alus utah teh. Heeh. Sakali-kalina ngarasa mabok laut pas naik kapal feri. Di Muara Angke ka Pulau Tidung. Eta orang ngarasa lieur.
karena kan gitu Ya. pisan si kapal. gelombangnya. Tapi tadi kita nepieun ka jackpot. Heeh. Aman we. Aing kapal laut mah aing mah apa soalnya kan. Oh, Bung. iya, Emang Bos. tahu mah aing bung kan naik eta mah. Pernah nu jeung si Bintang beli Oh nu ka mana? Pulau Seribu. 100.000. Bung aing paeh mah Naik kan paling sieun. Naik speedboat, Naik speedboat. Speedboat. di tengah jalan eureun. Ngadat, Panik. ngadat ka supirna. Tong heureui anjing pake jauh. Nah, anjing tong heureus nah. Baturan sia Ieu asa teu cai. dicaekan anjing doyak-doyakeun goblok cai teh mun kieu kumaha. Tapi da emang oyak da ombak anjing. Itu langsung kan ini emang ombak naga. Ani cek aing Baturan si Bintang dicarekan, ini keur nangtung, mana tong nangtung. anak oyak kieu. Aing sieun Tong cai. Supirna dicarekan majarkeun heureus. aing paling sieun kapal laut mah, Bung. Paling sieun. Tapi selila itu bukan piknik teh. Ya mudah-mudahan lebaran dia. Kala orang nyeun teman piknik. Anjing teman piknik Ya. esatnya. Wah, teman futsal heula. Teman futsal, nah, teman teman piknik. piknik. Teman piknik Gas, betul. eh. Lah, Pikniknya kan udah deket-deket heula we. gitu-gitu lah. Jadi hah? Ajek dong di Tagalaga. Anjing, Oh, Tagalaga. gerek Ah, naon. itu sepi. Tagalaga piknik mah eta tuh mah. iya anjing neangan second. Heeh. Jadi thrifting. Pasar Pasar lilin. lilin. Kudu neangan barang anu kualitasna alus. Heeh. Karena ada trik kita.